YouTube bang nu seksi karasa kieu kaboga teboga aja. Wow. Tok amat tidak. Coba aing bawa kabog kokos kieu. Manteu jebret jaber bae aing moal peuting. Anjing. Paket malah beak deh aing. Heula aing ya. Berpusaula tuh lah. Kawan cowok panas-panas kieu teu ngajadog di imah. Sia ngagetan aing bae blon. Ih, teka warung. Meuli paket aing. Beak paket aing. Di lu aing lah. Karsel aing di imah. U batur. Geus atuh ayo, tapi ulah hayang meuli nanaon sia nya. Oke, moal tenang bae. Gampang ieu mah. Oh, saya. Bang, boleh bang? Bang, kemana itu orang dagang? Naon, nak? Beli pulsa bang. Oh, sugan teh rek depo. Depo? Depo naon? Wes nomorna beraha? Oh mas ya, 0813 Triple tilu Ya. 492. Oke. Menu 20.000 ya bang? Siap. Sasup, cek be nya. Wo, apa yang gisar wo beak paketna sakalian wo ih sia mah. Tuh siapa? Beak sih BPJK aing atau meuli sia sorangan. Belikan wo jaing teu bawa duit ih sia mah. Hayang aing. Geus nuhun ya bang. Aduh, mantap ya kopi. Walaupun panas kene kos lahar. Aduh, ngan sayang ya kopi lain kopi hidung lain kopi lelaki sejati. Tapi ngomong-ngomong si Tepi kemana sih? Itu nongol-nongol molor kene gitu. Nyata yang setuju namanya. Woi men, siang ngopi tengah ngajak-ngajak ih. Eta sia, ku yang ditangguan ku kebal sahabat mah. Kopi geng sebeak deui saranting mah. Ngopi lah ngopi. Eta sia min, karak telat 10 menit doang ge. Ku ampun aing mah ih. Geus ayo ka kebon kabur panas ya. Gedeng aing karek datang can ngopi-ngopi acan sia. Geus ngopina di kebon bae. Oh geus aya tuh lah. Yuk. Aduh, nyeri beteng. Ya Allah, melilit jasa ya beteng. Aing mah asa hayang mamarahan lamun keur halangan kieu mah. Yuli. Yul. Yul, pangbalikin softtek Yul jeung kiranti ge. Yuli, coge sok sia ini mah santren oh. Coba aing belikeun ieu. Belikeun softtek jeung kiranti. Aing keur nyeri beteng. Embung panas teh. Ulap jasa. Ih, eta sia ku ngedul jasa. Ih. Ho tuh, mana ge duitna? Oh kitu. Ulah kudu dicekanan heulan. Ya duitnya. Tapi kembaliannya jeung Yuli nya. Heeh. Oke. Teh, tadi titah meulina kara Yuli poho. Masa Allah Yuli, sungut aing ge baseuh keneh ieu. Sia ku bodoh-bodoh teuing. Meuli softtek jeung kiranti. Oh, teh. Hi, masa Allah, boga adinya ku lemot-lemot teuing. Rieut ja. Sama tuhnya. Rat ai depo naon sih? Emang sia teh nyaho ngaranna depo. Ngaranna aing nyaho mah moal nanya ka sia meureun. Depo teh ya jeung main judi online wo. Coba be jajal ku sia sugan be sia meunang wo. Tah, aju aing eleh deui lah. Ih, kemari batur aing ge meunang sia mah 20 juta. Hah, nu bener sia. Benar.
Aing boga sih aing duit, tapi nu main doang. Apa debokeun bae nya? Geus pake bae geus lah. Sugan we menang. Geus geura depokeun ku sia. Geus kali duitna. Aing nanggon di dieu nya. Oh. Wo. Ramain wo, dan nang masukkan. Kumaha ieu mainna? Coba rot etakeun. Yo, kieu yo mainna yo. Iya. Wah, laju bae bagus sih mah. Bagus wo, sugan be menang 2 juta langsung tarik wo. Tembak atuh Zeus 10.500 kali mah. Heh, tereh beak deui ya saldo aing ku pelit. Pokoknya wo, sabar wo, gede-gede bere wo. Aduh, beak rot salona. Kumaha ieu? Aduh, wo, depo di wo. Duit di mana, Dak? Pas nu loba duit bae sia. Pinjem ke Amin Bayu. Amin loba duit tak, mutus paten dakder. Ih, haunya keur loba duit mah na. Masa tah yuk. Min, dulu ge. Eta Jarot jeung bawa anak naon ka dieu? Tumben aman eta. Geng Jubager aya deui ka dieu. Pasti mena aya kahayang ka dieu ge, geura ge. Amin kasep. Kenaon sih? Keur ngising. Kada lain keur naon? Keur macul. Dek naon sia ka dieu? Angge nyawa pasti sia aya kahayangnya. Dak, wah ampun aing kade kucurigakeun bae sia mah. Amin. Ih, ampun aing mah. Lah, saria biang rusuh, nyin malah petaka bae. Gareng sia bae mak, pipilun bae. Geus lah garandeng. Saria malah ribut di dieu. Lah, Min, tolongan aing Min. Aing keur butuh duit ieu, penting jasa ieu mah. Aing nginjem 50.000 mah. Kayak kuing sore digantian Min. tuh kan bener bae sia ka dieu pasti aya kahayang. Oh aing mah teu boga duit, teu gableg. Geura atuh Amin kasep. Ih, kayak kuing dileuwihan. Kayak kuing digantian, nu leuwih jasa nu gede kuing. Monggo sia, aya gocap ya. Ganti siang ke sorenya, awas kuing mun teu diganti. Dicarepatan kuing ta beheung. Oh, Amin kasep. Kayak kuing diganti sore, selalu bae. Oh nunya, Amin kasep. Karak sadar sia mun aing kasep eta sia. Aduh. Kebenaran aya nang Yuli. Nah kawan emang yuk. Udah ka warung di Titah Teh Marni. Meuli ieu ya. Iya naon si Neng nu bener atuh nu jelas. Bejakeun. Iya be aya lah. Geus ka dieu bawa nu balikeun beh. Emang daek meuli keuna moal izin tah. Moal lah, mau kudu izin nang Yuli mah maunya izin. Oh bener Neng, honggeus kadi kan mana dina? Tapi balikan soteknya jeung Kiranti. Kumaha ieu Rot? Izin uang. Pugus ya, izin muang ke teh nyerna ih. Geus lah, anu nang Yuli mah mau kudu izin demi nang Yuli mah. Heuh duitna Neng nangguan di Imah Teh Marni nya. Atuh. Dadah. Mang, orang daripada Mang. Oh, tumben sia loba duitna, Ceng. Nang maling sia nya. Eta sia ngomong lama bae. Geus gedan lah, lo ngomong lah. Oke, sebutan bear nomorna. 0813. Ya. 33 Ya. 492. Oke, atas nama bawahnya. Oh. Tah cek we geus asup, mana duitna? Nonya. Oh, ayo. Oh. Yuli, pan siapa balik teu mau naon? Mana Soptek jeung Kiranti aing? Pan tadi kapanggi bowo jeung Jarot. Ajo, terus cek nyana cenah anak dibalikeun ku nyana kedeng dibawa ka dieu. Eta sia. Moal bener dititipkeun ka jelema teu jarlas kos kitu mah. Apalagi ka Jarot, beungeut tage kos begal. Geus moal bener eta mah. Coba bae tangguan kedeng manehna ka dieu. Aduh, kebenaran ya katimu Neng Yuli pujaan hati. Aduh, jeung katimu Teh Marni manggi si Bowo jeung si Jarot teh si. Kugu aing ge keur neangan. Cirek naon tuh neangan Bowo jeung Jarot? Atuh eta budak tadi minjem duit ka urang 50.000.
ngomong mah sore nek dibalikin tapi ente ayah balik-balik ya jelema ya kemarahannya ya. Kamananya ya abo. Oh nges lah, orang tangan bareng-bareng be. Oh benar. Ayo tuh. Ayo nges. Yuk. Aduh. Eleh di. Tuh budak ngatuh. Si Jarot yang bawa. Ayo. Jangan be. Udah. Kumaha ieu, Rot? Aya budak. Geus main saut eleh duit eueuh. Nyawa ieu nya, kumaha ieu nya? Aduh, lieur aing ieu. Sia sih nitara aing main slot lah. Siap malah nyalakeun aing. Heh, bawa Jarot, mana sedut aing 50.000 ongko nek dibalikeun sore. Terbalik-balik haram jada sia. Digebukan pinduan. Nyangos ya. Mana softtek jeung kiranti aing? Tah teh beak, kubawa tah duitna. Naon sendakeun aing, Rot? Si anu nitahan tadi. Nges lah, gebukan be budak. Gebukannya. Ulah. Abo mah Jarot bae tah nu gebukeun. Alah, ternyata, doi.